pada salat sia salat teh kitu we kelakuan teh itu kumaha sia deui pawawana tuh naon itu ya naon api-api nyaho si teh hor ulah gitu si teh nah kumaha gitu aing teh medan tepang sono aing bieu mah lagu teh kembang beureum buah buleut aing kembang beureum teh kana pasea aing buah buleut teh tah kana peureut goblok si teh lamun hate ini buatan Allah lamun hate ieu buatan Cina geus bajret sia untung buatan Allah sabar aing mah narima papaskeun nu tumiba kana diri aing mah dikitu dikieu ge moal mah jadi lengki aing mah atuh kauna tong nu kitu da cekasa atuh kumaha kitu nyanyi atawa kumaha we tuh kumaha we dari jepongan wae kaul teh heuh nya euy sira dik nyanyi sok bisa gitu bisa sok tuturkeun aing sok negeun Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang sok babari itu sok mana bisa ngomongin teh cuma Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang sok wah babari itu gitu mah sok kumaha ngomongin teh kumaha ngomongin dikadek deh sesuai ge Cimalai sini Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta bilang dong bilang sok ayeuna isu goblok isu ayeuna sini Kang tukang kumaha kalau akang memang cinta laan calaana astagfirullah Allahu akbar lawin heula goblok sini jalan calana we kalau memang akang ka bandang sok kalau memang bujurna lenang coba bilang terus terang ini ditaranjang aduh ih shit ini baung-baung teuing kagerakeun kitu nyanyi lah tanu kitu atuh nu kumaha duet teh naon duet teh nyanyi duaan nyanyi berdua duet teh lamun serangan solo lamun tiluan trio tiluan lamun obatan mudi ke kerupan ka itu huyuh nyanyi duaan model awewe jeung lalaki atuan bedasan baheula mah Roma jeung Rika eta apa oh nyeuy sok atuh ngan lamun nyanyi kitu kudu aya penjiwaan kumaha sapertina dewek Roma siling Rika jadi sacan aya nyanyi teh ngobrol heula kumaha cakeun kieu drama dewek Roma siling Rika Rega jawab goblok sih tuh kuri astagfirullahaladzim apaan sih teh Rika aing Roma da eta ngomong lagi nu gering da Roma mah kitu sih teh itu nah kitu sih adatna kitu ngomongna kitu Rega eta we baheula saja jadi pedangdut mana boleh teh kenek nggak teka pake nah dasarnya gitu kumaha ayo kenek batur empan Karawang Bandung bu bener bu mual tarik bir kenek batur Roma melain kumaha Karawang Bandung bu bade ke Bandung mual terlalu siap kos dulu demi ayo aing mah Rega kumaha kudu jawabna kumaha sia kumaha we tuh improvisasi si teh meuni kudu contohan we ku aing
Singenaheun singeun kumaha we sora awewe teuing tah kitu gitu so jika sada si Sri gitu dah Sri mana kabogo dalam kali Rega iya siapa ini jika inces nabati siapa gitu jika mimi peri Rega iya nah kumaha gitu cingenaheun cing nikmat cing lekoh cing halimpuh so Rega anak apa siapa sada baci kaleng siapa atau naik hek dek kajian tuh lain gitu udah perungun akain oke tuh ayo suara aku cara si neng tuh numora banyak tinggal di dengerin neng kah tuh belum kadenge kusya cacak sorana belum komo lamun aku mau beja udah syarat gue caranya ayo cacak itu siapa nih Rega iya udah jauh sama ayo kayak tuh yang memulai kasih mah yang ngadek udah jauh nanti tepok kedenge ke neng kah ya tepuk rasaan we ayo neng kah dupi neng syahat jenengan deh abdi nya pun ajeng pramesti ajeng mohon kumaha lamun ku akang digentos ku puja puja nya puja naon pujaan hati akang lamun nih sejauh jeng jelek we aduh neng kah akang tacan garu kabogoh dah sami atuh kan sami beres neng kah bapak kamu tukang begal ya kok tahu soalnya kamu sudah menyerpis hati akang ramai siap makanya ngegombang goblok jadi itu neng kah bapak kamu tukang cendol ya kok tahu juga soalnya kamu sudah mengamnistiiskan hatiku naon amnistiis hati seperti menyambung jeung cendol juring sih teh nu saban geureuh sia mah kitu eta bisa teh sia mah da bisa kulit oge bisa kulit oge sok bisa mah bener ya sok nah kumaha mun karepun kuring sok ari bisa mah sok dimalanteus neng apa sih neng saha sih terkenal si anjing si goblok mending galak dah itu pun terkenal dia ampun palingan dicarekan wae ku tetangga sama kitu geuning ai ka awewe harus lemah lembut sing menyentuh si teh dengekeun dewe neng kah dunia ini berpasangan nih tuh dengekeun ada malam ada siang ada lelaki ada perempuan ada nu hajat ada nu nabuh kalau misalkan neng hujan biarkan akang sebagai tendanya karena hujan suka nyangkoyot dina tenda nih nah nyangkoyot deh main blok neng kalau neng hayam biarkan akan tikotoknya kalau hayam tidak ada tikotok untuk modal neng belah itu semua tah dikerja gitu Aisyora so Rika iya goblok mah itu nerap sama baik tenang dah heureuy ieu mah tuh dijiga-jiga we hanya geus lah kumaha nyina nyina kieu kuing sareng mimiti bajak waka kumaha kieu cekuring teh muningal motor nu sae jawab waka kumaha jawabna geuning sok hayang numpakan geuning sok hayang
numpakan gitu bah kebari itu jadi tuluy gitu oh jadi ya kau muningan mobil nu sae gening sok hayang numpakan tah muningan motor nu sae gening sok hayang numpakan muningan nini kersare gening kusia tumpakan aja lejokeun aing goblok sini ini tumpakan ku aing kumaha mun ngedrak-dak sih teh geus goblok mana karep wae sia alah goblok bakain ini dibatur-baturkeun geura aya parawan diantep itu udah sih lah lakon teh jang heuh da kusi panyangkena lakon deui teh heuh pidoana ti sareanya heuh nah beda deui laguna beda deui tah kitu geuning bebasna deui ieu teh paingan terang-terang latihanana pidoana ti salarea dewek nuturkeun juragan Bima bapak dewek jeung juragan kaca kasawarga restuna nya katinggalin tapak juragan Bima aing lu pasti bengkainya gitu kalian kejat dan ketemu aing sakitu cacak make motor lu karena beda tuh mesin nasi padang ge nepi ka bawah da bisa kabur katinggalin ya pasti tutunan pente we kumaha lah tuh kumaha deui itu da urang lompatan we wayahna nyok ieu make mawa sepatu kelinci urang di dieu moal meureun bararet ki masuk aing suku teh bararet jeung barareuh kumaha tuh lah deui kumaha deui atuh teh ah wik balas naon ka bola kutak segede gitu bola jigana ieu balatna si bot si Bima ieu moal henteu ieu aduh assalamualaikum waalaikumsalam wah ini wah syair wah ini waduh ngerakin ah aduh Tommy cermin gini Islamnya Islam bener Islam nah gini pakai ikat nah udah ikat mau pakaian goblok sih dia tuh lagi bener Islam nah gini goreng patut itu bangir si kamu deh meni Islam sholat subuh sebar rakaat sholat subuh 7 bener jadi deh 2 itu ada cuman lagi bener cina atap kena disietan udah lama dah tapi sia jika ada tera sholatnya tera sholat kumaha tera sholatnya sia cerita naon dah naik aing sholat kedua beja ka sia lain aing mah nah gitu geuning eueuh di masjid aing masjid sia di mana aing di mana bagi ge kakara eueuh mun jelema eueuh di masjid aing bari tara salat kafir deh sholat itu fanatik pisan jelema teh heeh maneh wawuh jeung jelema jangkung gede itu heeh dudungan dewek teh dudungan maneh kita ku aing di mawa kata binarom tang ini kalapa biji ti cunga Ngeus bangi ngeus bangi ejeng musuh ngeus bangi ngeus bangi
janda. Mabok janda. Bang mana mabok janda anak goblok gini itu. Ya. Jelema jahat. Jelema begal. Sakirana eta kareta moal bisa digubuk ulah maksa sih. Dititah kupun bapak. Buli teuing. Baduli teuing nu penting eta bukan teh nu dulungan uing. Minta supaya balik sia. Moal bisa geus jauh aing teh. Balik moal. Ya, lamun kitu sarana didinya nungtun Raja Wisuna. Der. Waninya. Sok. Saya bener wani, sok. Mau sieun aing mah. KDA hati-hati ya. Kalau nu kieu mah. Hei, ieu jik kuat we sia. Sanes muhri bogohnya ka aing nya. Tepungan ini bapak aing bogoh mah. Lain itu. Didinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Nah, ieu teh jelema ganas. Jelema ganas, kamari mah gedang. Ganas teh galak, gedang teh bager. Ieu jelema teh jelema danger, berbahaya ieu. Ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyacrang neangan lawan saumur hidupna can nyahoon digerti sorangan. Pecakan we dakor si anak lingis. Kuat kodar. Blok nyawa kitu mah tuh. Hate sing hati-hati cocok. Sia. Toko sing gandeng belut di talian. Toko ngomong gandeng gelut sakalian. Balas wae. Ke Bandung ke Jakarta. Jalanna ka Cipali. Atuh nepina ka Kuningan kaituna. Edet rame anjing. Watir sedek. Usaha ka kitu watir. Edet. Tidak teuing karunya bu. Lamun Cisindiran kudu Murwakanti. Murwakanti saur page atuh. Mun misalkeun tungtungna A we. Lamun misalna tungtungna I we. Lamun misalkeun tungtungna U we. Lamun misalkeun mimitina O we. Lamun misalkeun tina E hungkul. Oh, hungkulnya. Heeh. Tulis ini kudu diperjelas deh. Sensor itu udah. Sing bae tah sing ada tuh teh. Meuli obat ka apotek jalanna ka Buah Batu. Boga sobat tukang lotek sirahna ketinggal ngutuk. Tuh. Bener teh. Ya, bari itu. Deui samangka jeung nanas. Di tengah jalan aya kalapa. Urang pura heula dah haus atuh dah. Duh, da rame jeung aing anjing teh mah. Heeh. Karunya aduh usaha ka kitu tuh. Ayeuna urang gelut jeung aing, sok. Urang gelutna fisik atau mental? Mental kumaha? Tah, lamun mental mah urang saling hina. Lamun urang ngahina misalkeun ka didinya, lamun ambek eleh. Oh, jadi ieu mah gelutna gelut mental. Heuh. Jadi saling hina. Heuh. Lamun ambek eleh. Oke. Dewek heula aing heula nu goblok kieu anjing. Siapa tuh? Si beureuh beungeut. Sia teh koropok teh di hareup unggul anjing. Sia teh buncanut tapi sia teh dosol. Sia teh tara make kolor sabab naon? Sabab beungeut sia geus jiga cangcut anjing. Amok teu? Teu. Duh euy. Si ketos sia teh. Si celina ngucur. Sia teh si kelegna reum loba buluna anjing bau melenghir bau waduk sia teh anjing. Sungut sia teh bau WC. Amak teu? Teu aduh euy. Si jiga karpet. Halus ya karpet mah nya euy anjing teh. Aduh. Si jiga triplek sia teh ku aing dijajak potong ke badanna. Potong? Heeh, halus potong mah tuh antep we. Hidup euy. Amak anjing teh euy. Si mengi. Si asma.
si huk hek wae sia teh unggal ngarehap unggal hek hek gitu sia teh anjing amak deh kakak hayang seuri aing mau aduh ada tengah bodor aing anjing sok manehna geus aing ngeun heueuh aing ngeun teh heueuh naon malam anjing naon amak teh henteu amak ngomong we amak henteu anjing sih ah lagi melong aing mah aing mah teu puguh rahasiaan ah teu melong kitu ah era di sini pelong teh apa si lain jeung indung si lain nya apa anjing syukur ya tah sabenerna in si lain teh gubragna ka alam dunya teh sanes tina palawangan ibu tapi tinu bool mainnya heueuh inu si lain teh dahar rujak rada teuing nyeri beteung diheujeunkeun ai borojol teh guar teh sia lumatak siki cengek siki cabe anu napal dina waduk eta teh emang di mana aya waduk ngaliwat dina walungan teh kumaha teh sujud mang ieu abdi tanya kumaneh sabab eta waduk teh emang sia anjing setan amak cing teh kita teu amak sia makin ngeui henteu ah anjing sia makan kitu anjing ah tong kana indung ah aing mah sensitif wah we bebas teh amak bae hiji kosong lah oh aing rasakeun balikin deui sia bae apa sia jeung indung sia heunya teh geus maot aduh ngering bela sugawa we ah heueuh teh kaina eta anjing atuh naon sia teh aduh poho euy sabenerna maneh teh gubragna ka alam dunya lain tina palawangan ibu tapi tinu bool sedih kewek mah di rumah sakit da eueuh indung teh parantos mati bapak teh aya lanceuk eueuh adik mati atuh lalis meunang dani nunggu kawung abdi teh jadi rencana teh ngan hiji we nu nembe unggul aduh nya atuh ah aing tuasa ngainana ah pasti tuasa aing ah aing dah makelut gaji kan sok cenah hoja diangkat dia sia maka beak napas silakan segitu turun moal nulungan sia turun moal nulungan apa sumut cete kadar neon kadar helm pantas kita dengan dia masih teh hias aji bijak dikotok sih teh ngahajawe dalam penggelar bibir aing sama aduh nah sedang karinya mungkinnya hai tuga hai hai aji cepak cipok sia aduh rasa teh kagak bogo euy ya teh kemana karep wae sia diceblok posra tuh ulu itu cewek mana wah benang sia jahat benang sia bika wah bisa sia wah bisa ya hai udah sedek rame aja gara bagai wah bisa aja sia dibawa ke anak dia masih kuda-kuda sia
ditahan ku aing mah sia. Dibeki-beki we keur kieu mah. Bae teu naon lah. Kosong gitu ya. Bae ditahan. Ditanah. Bismillahirrahmanirrahim. Singkiat abdi Allah. Bae anjing ah. Anjing meni gacor sih teh. Iya anjing ah. Tabuwa kagaruwa. Kita buat doang gitu boleh. Baik, dan naon lah. Anjing. Parah sih bauna. Lapar. Yang penting mah bisa lepas ya aing mah. Ya mah aneh itu teh lain bisa ku bauna. Misalna aku aneh. Aneh kumaha? Da aing mah euy kitu teh bau ee. Aing mah dahar sangu kitu teh bau ee, tas sia mah kitu teh bau sangu. Gua ngedar ee sia. Blok, maafun. Emang aing gogok sia teh. Kurang ajar sia. Sok sia. Gua sieun aing. Ya. Kabur si jahat diundang cek wae Itu kado nyamuk. Tadi si setan si gelo goreng padut anjing. Anjing. Kunaon si teh? Usia anjing. Anjing. Lu gitu ke di OPC tuh. Anjing. Beli kumaha kan? Karunya tuh. Anjing. Anjing kunaon perkusi anjing. Anjing kondisi dua anjing. Aduh, batir tuh. Klik. Iya. Ampun anjing. Awas si anjing lupa deui. Da kawan gua aing nyawa. Angun ditajong. Oh, paingan itu soloyongan. Seueur sih kana mah Wateuy hamil. Power hamil we. Aduh. Siapa tanggung jawab si Once. Gosip. Ayah mie keluar deui. Salah dihangkat itu. Makaning 7.000. Gosip. Tahan deh. Betul. Hayang mah hayang we atuh. Tah tuh hayang mah tah. Bagi-bagi tah. Bagi-bagi Ibu Cece ya. Aduh, orang tua mau deh. Walau. Hayang udah. Hayang dahar. Gerak pukul di wapan si uduk ayo. Ayo ke lawang barat. Wow.
cengik berjalan setan ruas aing waya ini kuat juri kita Kuat-kuat teuing tinggal sekubat tuh ku aing hujan deh Halo dis. anjir utas goblok aing aya hujan hasil juri si goreng utahan ka aing